Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedat icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Atuh nuju saumna mugia pasihan kakiatannya sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci amin. Masih nyarioskeun pipi sahan bagian ka-13-nya ieu karya Mang Nyalira sanaos basa jan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Eja naon bae atuh tuangeunana ieu teh kieu bae bangsa endog susu buah-buahan nu kedah diseueurkeun mah kitu sareng duh telebet bangsa sangu mah tadi ge hoyong cenah tuang saurna nah diasongan bubur teh mung tuang sasendok eta teh aceuk geuning atuh teu aya susu anu keur ngaleueutna nya tetenjoan aceuk tadi ngan aya cai wae jeung cai herang. Ciherang mati mama eta mangkukna saurna teh cai dua tamah nya basa kamari aya ci susu mung bengi we nyeepkeun eta oge sotenan duh susu dikintun ku juragan sekretaris minggu kapengker nya 3 blek namung kamarina teh basa mama ka dieu dicandak 2 blek saurna teh geus lami teu ngaleueut susu har aya wae nya pan eta teh keur nu gering susuna atuh keur nu gering eja nu mawi duka kumaha abdi teh aceuk teu wantun ari nyebatkeun kitu mah teu wantun sok gampil bendu upami aya kapalai teu katedunan teh kitu. Dasarnya mitoha teh urut mitoha kuring atuh can meuli deui eja nu mawi ieu teh nu mawi aya nu diantosan ku abdi teh antosan naon eja ieu tadi teh kieu sateuacana ka stasiun nya we pun oha teh ku abdi ieu jurung nganterkeun serat ka Kang Haris maksudna teh manawi we kagungan bade nambut heula kanggo meser susu sareng eta nah eueuh keur meulina kitu eja ditanya kitu teh manehna teu nembalan. Naon deui eja anu teu boga teh atuh beas boga eja gaduh beasna mah gaduh ngan kumaha atunya ieu teh kuring teu ngadagoan deui manehna ngomong langsung wae hareugeun teu karasa jengjat ka dapur gok jeung bicio harita anggeus popoe cenah tas nyeusehan taksiran mah ae enden nya bi bi naon bae atuh anu teu boga teh cing ilikan beas aya tingali bae seueur keneh beas mah enden naon bae anu eueuh teh ieu naon atuh susu teu aya saenggeus nyaho naon cenah nu eueuh nya kuring teh langsung nyokot duit dina tas kituna dibikeun ka eja juga ditu gerak ka pasar atuh bi sina balanja
oha sina ka tokonya nu caket meuli susu karunya ieu eh mangga atuh mangga kuring milu kaprak-keprek kituna barudak recok ulin bapana ayeuna mah dipindahkeun ka tengah imah ngabaheuhai wae dina kursi saredetan katenjok ku kuring budina marah mai nanggap budak malah sok remen ngadenge nyal katak seserian tapi muntah seuri teh sok ditumbuh ku batuk panjang pisan. Eta sinjangnya dianggo wae di dapur atuh acek gentos atuh ku anggoanana gentos kan bae eja kan bae nah aya sinjang mah atuh acek aya cek manehna bari teu nungguan deui kuring ngajawab indit ka kamar eja song ngasongkeun samping dua memeh katenjong geus nyelengseng sengit kamper sangkaan mah tangtu samping nu masih weteh. Iya mah samping kuring nya samping kuring da moal kaliru samping anu 2 tahun ka tukang ditinggalkeun kersimbut barudak nah atuh bicioh bareto teu beunang dipake geuning simbut teh cenah rek dipake ku eja bareto ngane tapi kuring mah teu loba carita bari terus terang nyumputkeun kakagetna samping ku kuring ditampanan sok diteundeun digigireun nah rasukana ge aya acek bilih bade digantos sakantenan kitu wios atuh ieu ge mana naon geus tangtu kabayan mah eta teh acek geus salayu sekar komo nu bareto teh ditu ku kuring nya kan bae lah kan bae kan bae eja kan bae cek kuring meureun manehna kadengeun sora kuring robah ngucapkeun kalimah karasa teu wajar asa kaluar rasa nu rada kagugat kitu pi basaeunana. Bapana barudak teh da puguh gering bangun maksakeun mimitina mah hayang dahar cenah jeung bubur make endog hayam tapi tuluy mah bangun nu nikmat bari nyaksian barudak dahar cenah dina jero minggu kakara harita rada loba daharna make nambah deui sapiring teh si bungsu keukeuh hayang dahar sorangan kituna tepurun dihuapan najan eja rek ngahuapan oge. Ayeuna mah budak teh wawuheun ka bapana geus daek dipang nyiwitankeun lauk rungseb cenah bisi kabeureuyan cek bapana kuduna mah tas dahar beurang teh nu geuring reureuh dijujurung eta ge ku eja malah ku kuring oge supaya ngagoler tapi pokna teh kan bae atuh cenah moal naon kan bae mana naon ieu atuh da kesel sare wae mah ieu jeung resep keneh ngariung dahar teh cek manehna tuluy we budak teh ulin ditaranggap ku bapana bari ngabaheuhai dina kursi ku indungna jeung ku indungna nu hiji deui teu karasa geus tabuh 2:30 sedeng kapan kareta api nung pasorena teh tabuh 5 jeroning saruka seuri teh
Kuring mah ngeret deui kana jam anu ngadaplok bapak barudak mah duka teuing teu nyangka meureun yen kuring rek mulang duka pohoeun yen kuring kudu balik bangun wae nu tepati malire ngan eja nu katenjo ningalikeun kana panon kuring. Acek beli bade leleson mah tuh mangga di kamar payun parantos dibenahan tadi teh ku bicio puguh acek teh ieu eja rek balik deui ayeuna teh nya kana kareta api wae nu 4:30 ari acek meunah moal ngendong acek teh katenjo bapana budak teh ngadenge kuring meuni hahuleng bangun nu haregeun kituna cengkat meusan dina kursi pokna lalaunan nya arita dedengean teh barudak rek balik deui ayeuna ieu saena mah ulah wakayeuna atuh acek ulah wakayeuna kumaha tudanya ye sanes teu sono poe Kemis pan bade munggah maklum atuh arek bulan puasa mah kudu sasayogian kapan minangkana mah barang rek barang jieun aceuk teh nya can balanja acan puguh sumohon kapan enjing oge Senen nembe Senen aceuk nu gering teu ngomong katenjo panonna mencrong kana lalangit geus kitu red ka budak nu pangleutikna red ka nu panengah kituna kasih cikal geus kitu ngatenjo ngareret ka eja nya panungtungna ka kuring teh barudak ge bangun nyahoun meureun handeueul bapana da buktina rarepe sajero kitu nama nya akhirna mah eja pok harita mimiti cuma harita acek ari saena mah atuh kumaha lamun enjing wangsul teh kuring teh beki ngahuleng kituna sabil hate tadi namah ngilig wae tapi ngilikan nu gering asa nepi asa teu pika hariwangeun rek balik bae cenah hari nilik kana ulat mah rek ditinggalkeun kumaha handeueulun nana meureun bapana budak teh pisah jeung barudak nya kumaha ieu teh nya bingung ari balik da asana mah moal naon nu gering mah asa teu pika hariwangeun tapi lamun balik barudak karunya duh pasti cenah budak teh sedih rek pisah deui jeung bapana aduh kumaha ieu teh jadi madeg mayong balik ulah kitunya ieu tapi bisa wae lamun meuting mah bisa lamun rek meuting najan ka 2-3 peuting oge kuring eueuh nu ngarurusuh tapi na taweuh anu ngudag-ngudag ku gawe minggu hareup ingetan mah kakarek indit nagihan dahayang mah munggah ieu teh munggahan heula di lembur tanggal 2 bulan puasa tere rek indit niat jadi eueuh we anu ngarurusuh tapi lamun ngendong nya kudu di mana ngendong nanya di imah eta kitu di kamar hareup anu cenah tadi geus dibebenah ku bicio nya moal nya asa ragab kuring mah ragab atawa ku juragan marja bae kitunya kapan tetela pribumi mah pangpangna mah sonoeun ka budak sedengkeun kuring moal daekeun lamun budak ditinggalkeun mah karunya aduh jadi bingung kuring teh harita lamun meuting cenah
kudu dirajui juragan marja meureun kudu aya niat indit ayeuna moal anya kapan geus peuting mah jebul wae rek ngendong bae. Nya nenjok kuring ngalamun pok eja harita mimiti cuma harita. Kieu bae atuh ayeuna acek. Nya kumaha eja ye? Nya ulah waka tuh ulah waka mulang atuh mun bisa mah acek. Ih acek mah rek ayeuna bae puguh. Kenya kira-kira tanggal 7 bulan puasa atawa samemehna acek ka dieu deui nya. Sakalian rek balanja dagangan keun yang hareupan lebaran engke. Ngahulang bae nu gering teh bari teu ngalieu ka kuring manehna nyarita. Min moal hanjakal kitu. Oh cek da kitu cenah tuh. Eta paribasa teh lah tibeh ditu waktu ngajujurung wangawartosan acek teh ye. Yen anjeunna teh teu damang ari sasaurana kitu bae. Paribasa bejaan acekna jeung barudak bisi hanjakal cenah. Min halus nama isuk bae balik teh nya. Sakalian ngarah si Ujang nya maksudna nu cikal teh bisa milu ka pakancinya. Mun teu salah poe Rebo teh mimitina pakacina. Jadi sapoe mah permisi heula moal nanaon. Tungtung nama kuring teh eleh deet tabuh 5 kuring teh nyelang ka juragan marja heula nyaritakeun rek neang barang sarta ngendong heula di bumina sasadu rek datang teh rada peuting cenah bada Isa jeung barudak rek ditinggalkeun nu gering kituna rek ngendong teu dibawa nu cikal mah isuk cenah kudu sakola. Senen isuk-isuk balik kuring ti juragan marja ti lokodi samping oge. Sakodi juraganana nu mahal saur juragan marja teh cenah. Lanut kene ye macok. Kamakara kamari pisan dinten Jumaah jolna ge ye. Can dibuka-buka can talina oge. Tanggung di urang mada kumaha can aya samping nu karye. Ieu bae nya geura tingali mirahna. Meni lalikeut pisan tuda. Pasti we dianggo ku priai mah. Cek saha bae sinjang murah ieu teh. Nya atunya nuhun juragan. Geus kitu mah tabu 8 pamit tuluy indit kanu gering heula cenah. Da ngadagoan si cikal balik sakola jadi paling gancang balik teh kana kareta 2 kana kareta tabuh 2 nu gering teh aya di tepas kermoyan. Bangun sager ka tembongna baju kampret bodas kakara tina lomari cenah sarung cap padi beureum can remen diseuseuh taksiran mah da capna ka tembong keneh henteu dina kursi panjang ayeuna mah manehna nyarande dina kursi nu aya tanganna. Eja bangun jag tuh. Sumohon mani bingah abi teh bingah. Malih tadi kersaeun diseka sagala. Angkat ku anjeun ka jamban. Dambe ayeuna lebat 10 dinten teh tiasa cebor ku anjeun. Komo ari kapalaina mah duh nyeborna cenah ku citiis. Mung ku abdi teh tadi pasihan acek.
hariwang na bakat we bisi karugrag ulub endog dituang tadi mah nya duanana seep acek seep geningan juragan teh. Alhamdulillahirabbil alamin rek damang meureunnya eja acek mah rek ka pasar heula nya mi HP barudak nya atuh acek mangga kituna susulumputan wae indit kuring teh bebeja heula mah ka budak teh rek ulin heula cenah ngan budak mah hayang dikirim roti. Meh setengah 11 kuring kakara datang ti pasar rebo pisan balanjaan teh keur bawaeun balik nya keur ninggalan eja karunya cenah da moal ngeunaheun ari teu ditinggalan duit meureun susu cap nona oge ku kuring meuli 3 beg keur sasayogian. Alhamdulillah beki regreg katenjona ayeuna mah keur diburuan nu gering teh keur ngasuh budak nyoo recok nyoo japati bakat ku resep aduh alhakan bae kuring teu diburu oge jongjon ulin barudak teh nu leutik mah ditungtun ku bapana. Alhamdulillah banguna mah gening tak bisa dihulag ay nu gering tehnya hayangeun nganterkeun ka stasiun geus rek dandan maladuh dicaram wae bisi karugrag ulah waka kaanginan katenjok keneh bae budak nu tiluan teh meuni teu dilesotkeun basa rek naek kana delman. Sing balagernya kasep sing nyaah sing nurut ka mama ke bapa manya tos damang urang aramengnya bapa ngagadeuh kareta mesin nu alit teh nya panya kumaha mangga kasep mangga asal sadayana kedah balagernya ulah mata krungsing ka mama karunya nyam bapa moal kuring munjungan heula memeh celak kana delman teh katenjoeun manehna ge jeung eja nangtung di sisi jalan nepi ka delman kuring mengkol kana kareta api kuring balik 4:30. Ya sore harita kuring geus nepi ka imah harita aya emak langsung narek ka kuling harita nyai kamalangan emak mah yeuh ajaman teh mun teu datang ayeuna isuk teh mama rek kareta api nu pangisukna nyai rek nyusul we atuh da sangkaan emak teh sang tuh nu gering teh katutuyan nyai pangna nyai meuting oge ieu saur emak kituna basa datang kuring parantos emak ieu mendingan ayeuna mah abdi mah mondok sote ieu ngantosan budak hayang teras milu cenah ka pakanci di mana maneh ngendong teh nah menirabo pisan eta teh bangun mama badang naon mondok di Juragan Marja mak kalaresan we aya barang sarae bantuneun pageto mak bari nagihan nya lewak meureun da nyang hareupan lebaran nyai
Saur emak bari muka buntelan. Nya mama kukuring teh didongengkeun saperluna perkara nu gering mah regreg. Perkara si bungsu wawuheun ka bapana perkara ningalikeun cenah jadi kieu mama kumaha nyai nu gering teh ma mata greg anu ninggalkeun ayeuna mah mama perkara si bungsu teh wawuheun ka bapana perkara ninggalkeun menang balanja teh duh kumaha atuh geuningan jeung bapana wae budak teh syukur ari kitu mah syukur kudu balakana ulah melang mama mahnya maklum atuh manehna teh rek panggih jeung nu aya kasebutna syukurnya tetela geuning tembong jembar anak mama teh naon atuh anu penyakitna ye nyai naon penyakitna eta teh nu mawi mah duka ka dokter oge cenah teu nyaurkeun naon-naon sagemna teh ngan cenah ieu mah naon nyai waktosna seep cenah mah ieu aduh waktosna kabujeng seepnya insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 14-nya Bangking Cek ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.